Soteng teh singkatan dari naon cenah wa? Baso jeung bonteng. Nah, kulantaran bontengna takut asak di jalan, jadi we diganti ku pilus cikur ca sapuruluk pilus cikurna ge nya. Mari lihat prosesnya. Pertama mari kita vakum dulu basonya wargi biar tidak asup angin cenanya. Saenggeus basona divakum sarua ye si saosna oge kudu divakum ngarah teu merejel ka mana-mana cenanya. Lanjut kita masukkan si bumbu-bumbu keindahan dan tidak lupa si basonya oge kudu diasupkeun. Ieu basana oge menekot badag pisan meuni. Ieu teh wargi-wargi versi jumbo. Teu hilap ieu kurupukna oge kudu diasupkeun. Kurupukna teh teh pelengkap rasa pokona mah alah kriuk-kriuk pisan. Saentosna diasupkeun kurupuk diperepetkeun we deui nya bisi asup angin cenah teh. Saenggeusna teh eta tah urang teh kudu inget ka si Mamang Aok sok merepetan hasil akhir tah ieu mah tinggal diperepet. Perepet make lakban tuh. Sakitu heula hatur nuhun.